kocok stasiun TV bobodoran urang Sunda. Boro kocok stasiun TV barudakna urang Sunda. Apa gawean sapopo wah deui iwal usil. Boro kocok stasiun TV barudakna tukang usil. Boro kocok hayu urang bogon jagan. Buang kapusingna piceun karungsingna. Tonton terus di channel Boro Kocok Station. Alhamdulillah sok sanajan usum corona kieu ge zaman beuki hese kuring mah ngalah duit asa babari boga keneh gawe ku Allah teh dipasihan rezeki. Ari si adai ka mana janji wayah ki tapi can aya wae ngaret si adai mah janji teh. Gus, meni rapi-rapi teuing nek digawe teh. Ka mana, Gus? Ih, doi. Penampilan mah nomor hiji. Geus aya nama hayu buru itu mayitna geus nungguan. Teh hayang dikuburkeun. Lain sana ngopi heula atuh mayitna. Mana mau baheun wae lah. Hayu. Rezeki urang ya. Alhamdulillah urang yang kapan kali. Lain dong karunya sih bisa di kamar dengan pulang film we. Kunaon gitu? Apa ditinggal tuh kamu goblok. Tah kitu lamun pas keur sayang-sayangna ditinggalkeun maot teh. Jadi we stres. Geus lah ayeuna mah hayu mayitna bisi udang deui. Udang deui mah bare kopi we. Emang wadi gitu. Tuh betul. Kenapa, Pin? Ih, kolot-kolot kepo. Nah, mana dendam ka urang? Mangga. Ai, eta budak sugar keki itu eta budak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, aja pada jajan Mas deui. Sanes pada curhat. Curhat naon? Abi hoyong kadu ka boko. Curhat mah tong ka Abi mah alik keneh. Kasaha atuh? Ka media sosial. Oh gitu. Ya aja media sosial mah tempat curhat kolot. Ya atuh abi begat oge gula. Aduh. Mawar. Boy, Gus, Anda tuh tulungan si Usep, kunaon, stres, banyak orang sangka awewe. Ayo. Gus bahan yang Gus diutus. ya kemana? Pada ka media sosial kan, Media sosial mah turun HP aja online. gitu kan, Ini aja. Geus urang kuat ya. buat tahu kan, Ya kuat aya ngahujeun. gua edan. Benar ya mah kudu dibawa ke RSJ. Lain doi, nu kieu mah kudu kanu bisa. Lain ke RSJ. Ai mana yang menikah teuing kudu dibawa ka RSJ. Kan orang boga babaturan di RSJ. Dokter lain. Lain apaan orang teh alumni RSJ. Oh, nya da mana pernah gelo baheula. Bisa ada kan orang bawa lah. Benar ada ini mah.
Ja. Ras media sosial teh ayana dina HP. Ya, Ja. Pantesan terangan kanu ojek teh teu aya. Aduh, Ja, meni bodoh pisan. Assalamualaikum Pak Ustad. Waalaikumsalam. Aya naon ya? Orang biasana sok aja. Iya Pak Ustad, gara-gara PPKM si Usep jadi baluang. Nah, oke PPKM teh. PPKM teh punya pacar, kemudian meninggal. Aduh doi mana emang bukan jeung bahasa itu segala. Ah, tapi tenang, ubah lagi begitu mah gampang. PSBB we lah, kan gitu mah. Naon PSBB kan Pak Ustad? PSBB teh puasa, sholat, berzikir dan berdoa. Baluan Pak Ustaz mah geuningan. Kek lain. Ieu hebat. Ieu jadi baluan kita gara-gara ditinggal waktu kabobokan. Raras pisan Pak Ustad. Laras kosong. Kayak aku gampang aja gitu banyak pesan segera. Kayak cai ya. Ulang jam yang banyak. Betul. Yo, minum Sep. Mana ngarah cager, mana ngarah tisga nu baluang wae. Kayaknya orang makan. Bos, doi. Nah cerita anak kumaha urang aya di imah Pak Ustad teh. Pokoknya mah panjang cek cari tanah lamun kudu dicaritakeun mah. Geus, intina mah mana teh tadi teh gelo ku awewe. Enggak salah ayeuna mah hayu urang pamitan. Nya, Hayu nuhun Pak Ustad. Mangga. Tujung. Pak Ustad, nuhun ya Pak Ustad. Datangun marepatkeun. Siap. Mohon Pak Ustad. Mana Pak Ustad? Mangga. Tuh, Gus tingali si Usep cager mah tingali geus bisa ngarokok bari heheotan. Oh, da kamari-kamari mah hariwang. Sok sieun bunuh diri urang mah da. Sep. Wah, mau euy. Keluar. Rock me, baby.